Man, kurang buka tarucingan. Jawab bisa ya. Kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas? Mau asup udah gede lah itu pas gede gitu. Nya lain ku masalah asup henteu carana ngasupkeun gajah kana kulkas kumaha? Udah mau asup ke deket deui gajah mah. Heueuh, ieu mah carana. Kumaha coba carana? Carana bukakeun panto kulkasna, asupkeun gajahna. Asup. Apa nu penting mah carana ieu mah. Wah, udah nongkot bener. Penting mah carana. Carana buka panto kulkasna, asupkeun gajahna. Carana lain heueuy kulkas gajah mah gede kana gajah. Kan ieu mah carana. Nah, ayeuna jadi ye. Oh. Kumaha carana ngasupkeun kuda kana kulkas? Babari. Kumaha? Bukan pantok kulkasna, bukan kudana. Salah. Nya kitu be gitu. Salah. Kumaha? Ya buka panto kulkasna, kaluarkeun heula gajahna. Ai gajah. Asupkeun ka kudana. Tutupan deui. Bener teu? Gajah anjir ada. Tah ayeuna ye lamun gajah jeung kuda dibalapkeun menang mana? Menang kuda itu. Salah. Lupot lagi tarik. Menang gajah atuh. Kuda. Menang gajah. Itu mana boyo waktu itu gede. Menang gajah. Oh, kuda. Ye. Nah, menang gajah. Kapan kuda mah di jero kulkas kene? Nya gitu nama. Nah, aya mah kieu. Lamun gajah paeh, ye. Gajah paehnya. Anu paling sedih. Yang budak, kenapa sih? Lain salah. Kuda tuh biar balap lompat ya. Kuda nu balap tadi. Salah. Tahan. Anu paling sedih. Ini nggak kali kubur nasi teh kudu ngali kubur. Tah. Ari gajah anu sukuna 2, gajah naon? Gajah lah. Mana 2 gajah? Gajah naon anu sukuna 2? Tuh gajah masuk lagi 4. Aya gajah nu sukuna 2. Gajah buntung. Salah banget. Gajah buntung. Nyaho teh? Itu Gajah madas ya teh. udah di lemah tuh. Tah, ayeuna ayam naon anu sukuna 2? Ya muruk. Nya kabeh hayam geus sukuna 2 sia teh.